Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo barudak anu balalager. Kumaha daramang sadayana? Mugi-mugi sadayana sehat walafiat. Oke, barudak entong bosen ya diajar bahasa Sunda sareng ibu guru. Bu guru terang sanajan barudak diajarna di bumi, tapi mugi-mugi barudak tetap semangat jeung dipasihan gampil nyerap ilmu dina poe ayeuna. Oke sayang, barudak ayeuna bade diajar ku bu guru pangajaran genep nyaeta masih ngeunaan lingkungan. Nah, namung ayeuna teh lawungan anu pamungkas. Jadi anak-anak sekarang belajarnya terakhir di tema lingkungan ya, yang terakhir pamungkas itu. Nah, ayeuna barudak bade diajar naon ku bu guru? Iya, barudak mungkin bade diajar nu kahiji. Barudak tiasa ngarucat kecap. Nah, jadi barudak mungkin lamun tos diajar bahasa Sunda, barudak tiasa ngarucat kecap. Anu kadua, barudak diharapkeun tiasa nyaritakeun gambar. Jeung nu katilu, mungkin barudak tiasa ngeusian kalimah. Nah, jadi eta aya 3 pengajaran dina poe basa Sunda poe ayeuna. Oke sayang, ayeuna urang lajengkeun ka tujuan pengajaran anu kahiji. Nah, tujuan pengajaran anu kahiji nyaeta tadi naon? Nya ngarucat kecap saluyu jeung engang. Bacana engang sanes engang nya. Nah, barudak, Bu guru apa sih artinya ngarucat kecap? Nah, ada yang tahu? Ada yang bisa? Iya, siapa yang kemarin orang Sunda? Iya. Nah, barudak mau tahu nggak apa itu ngarucat kecap? Nah, ngarucat kecap itu dalam bahasa Indonesianya artinya memisahkan huruf ya. Jadi ngarucat kecap itu artinya memisahkan huruf. Saluyu jeung engang artinya sesuai dengan suku kata. Nah, anak-anak mungkin dalam bahasa Indonesia atau pelajaran bahasa Indonesia yang lain ya, anak-anak pernah belajar tentang memisahkan huruf. Jadi dalam bahasa Sundanya dinamakan ngarucat atau memisahkan ya. Oke barudak sayang, ya contoh ngarucat kecap di dia contoh nu kahiji. Tingalin ya, contoh nu kahiji nya eta kecapna saha nu tiasa maca. Nya dibacana kembang. Nah, kembang itu artinya apa? Ada yang tahu? Iya, artinya bunga. Nah, kumaha kecap kembang lamun dirucat? Bagaimana kata ini ya, kata kembang ini bisa dirucat atau dipisahkan sesuai dengan hurufnya. Nah, tinggalinya lamun orang rek ngarucat kecap, orang biasanya sok aya tanda panah. Nah, tanda panah teh keur misahkeun kata atau kecap ka anu dirucat. Nah, jadi contohna lamun kecap kembang lamun dirucat jadi coba orang ucapkeun heula kembang. Tuh, jadi aya baraha coba engangna. Iya, suku katanya ada berapa? Oke, tinggal heula berarti kembang. Berarti anu ku urang ditulis awalna nya pinter. Nah, barudak lamun ngarucat teh kudu dipasian strip ya. Jadi anak-anak kalau memisahkan huruf itu harus ada stripnya untuk memisahkan ya. Keur memisahkeun kecap demi kecap. Jadi awalna mimitina terus dibere strip ya, ulah poho dibere strip. Enggeus terus strip berarti kecap anu kadua naon? Nya kecap nu kadua nyaeta bang. Ye, pinter barudak. Kumaha? Gampang kan ngarucat kecap teh? Coba ayeuna contoh nu kadua. Saha anu bisa maca?
bacana kumaha? Iya, bacana nyaeta miara. Lain miara, tapi miara. Coba kecap miara teh lamun dirucat jadi kumaha? Sanu bisa. Oke, saha? Iya, Salman coba. Anu mimitina berarti kecap naon? Kecap mie, pinter. Terus dibere stripnya, dibere strip, terus kecap naon saenggeus mie? Kecap pinter. Terus aya keneh teu kecapna aya sayang. Nah, lamun misalnya masih aya dibere strip deui. Nah, dipisahkeun ku strip. Terus naon deui kecapna? Nya, kecapna jadi kecap ra. Pinter. Jadi lamun dibaca dipisah teh lamun dirucat jadi miara. Dibacana lamun langsung sanes miara tapi miara. Nah, oke, barudak ayeuna contoh anu katilunya. Ayeuna barudak tak can engangna nya tapi nembe dirucatna. Jadi anak-anak belum suku katanya tapi masih dipisahkan hurufnya saja. Oke, ayeuna anu katilu contona. Coba dibaca babarengan, dibaca bersama-sama. Ieu bacana naon? Iya, pinter, bacana lingkungan. Coba saha anu bisa ngesian kecap dirucat kecap lingkunganna. Ayo saha anu bisa? Iya, pinter. Coba anu kahiji berarti kumaha ngecapkeunana? Ling, pinter. Terus dibere naon? Dibere strip. Terus anu kadua kecap naon coba? Nu kadua ling. Nu kadua iya, nu kadua ku. Nya, pinter. Terus anu katilu dipasian strip teh? Iya, ulah hilapnya. Jangan lupa ya diberi strip. Nah, setelah strip lingku. Nah, berarti kecapran anu can aya. Nya, pinter, kecap ngan. Nah, jadi lingkungan saluyu jeung engang ya, sesuai dengan suku katanya. Nah, ayeuna urang balik deui ka contoh nu kahiji. Nu kahiji tadi dibacana kembang. Terus lamun dirucat jadi strip bang, pinter. Nah, lamun katingali ku urang aya stripna ya hiji, biasana urang katingali tah. Urang kan tos ngecapkeun kembang. Nah, coba tebak ari kembang teh aya baraha engang. Coba anak-anak tebak ya. Setelah tadi kata kembang itu sudah diucapkan, sudah dipisah. Nah, anak-anak bisa melihat ada berapa suku kata dalam kata kembang. Aya sabaraha engang dina kecap kembang. Ayo saha nu bisa nebak? Iya, pinter. Aya 2 engang. Di mana 2 engang teh? Hiji nu kadua bang. Pinter. Coba ayeuna tebak. Contoh anu kadua dibacana tadi kumaha? Miara, ya. Jadi sanes miara tapi miara. Coba contoh anu kadua, kecap anu kadua aya baraha engang. Ayo saha nu pinter? Ngajawab. Urang babarengan ya. Iya, pinter. Aya 3 engang. Naon wae Bu Guru 3 engang? Kecap mi, kecap a, kecap ra. Jadi aya 3 engang. Pinter. Ayeuna nu katilu. Coba kecapna tadi dibacana kumaha? Lingkungan. Coba dietang sayang, dihitung ya ada berapa suku katanya. Aya sabaraha engang? Saha anu tiasa? Ayo, urang jawab babarengan. 1, 2, 3. Aya sabaraha? Aya 3 engang. Pinter. Barudak lamun taliti tingali dina contoh hiji. Lamun nu kahiji stripna aya hiji berarti aya 2 engang ya. Lamun stripna aya 2 berarti aya 3 engang. Ya, jadi nu kadua jeung nu katilu aya masing-masing aya 3 engang ya. Oke sayang, kumaha? Gampil kan ngarucap huruf teh, ngarucat kecap teh? Gampang?
Gampil Bu. Oke sayang, mudah-mudahan barudak tos ngartos nyatos paham. Oke, urang dilajengkeun ka tujuan pangajaran anu kadu. Nyaritakeun gambar. Pasti anak-anak udah tahu nih bahasa Indonesianya. Iya, menceritakan gambar. Anak-anak, nah barudak, lamun barudak nyaritakeun gambar, tingali heula gambarna, gambar naon. Ya cobanya ayeuna Bu Guru tingalikeun cling. Nah, coba caritakeun ku barudak, gambar naon sih ieu? Aya nu bisa. Iya, gambar ngenaan lingkungan imah. Wah, kira-kira ya buruanana ya halaman rumah ini terlihat bagaimana? Ya, kumaha buruan imah ieu teh. Oke, ku urang tiasa caritakeun gambar di dieu nyaeta ya salah sahijina ya. Nya, buruan imah Didi bersih. Barudak ini artinya tahu tidak buruan imah Didi bersih? Ada yang tahu? Pasti anak-anak sudah sering dengar nih buruan. Buruan tuh apa ya? Nah, buruan dalam bahasa Sundanya itu halaman. Jadi, artinya ini buruan imah Didi bersih, artinya halaman rumah Didi bersih. Ya. Oke. Ayeuna urang nyaritakeun gambar nu kadua. Coba barudak jawab babarengan ya. Dijawab bersama-sama ya. Anu kadua celing. Oke, nu kadua coba. Wah, gambar ieu ge pernah barudak tingali dina buku anu sataacana. Coba sahanya ieu? Bu Guru, urang jawab babarengan hiji dua tilu. Ya, saha anu bisa maca? Abdi Bu. Nah, bacana nyaeta kulawarga Didi meuni tentrem. Nah, jadi barudak teh tiasa ya nyaritakeun gambar ieu ya. Ieu teh kulawarga Didi. Ada yang tahu artinya apa kulawarga Didi meuni tentrem? Nya pinter, artinya keluarga Didi sangat tentram ya. Nah, ini terlihat keluarga Didi itu sejahtera, rukun ya, ayah dan ibunya, antara adik dan kakak ya, mereka saling rukun ya. Oke. Ayeuna urang lajengkeun ka gambar. Nah, nyaritakeun gambar nu salajengna celing. Oke, nah barudak serem ningali bumi atawa imah nu kos kieu. Wah, tingali coba ku barudak. Coba caritakeun ku barudak. Kira-kira ieu gambarna kumaha anu tadi contoh nyaritakeun gambar anu kahiji bedanya sareng anu ayeuna. Nah, barudak tiasa nyaritakeun gambar kaayaan imah ieu. Coba. Oke, urang baca babarengannya kaayaan gambar imah ieu nyaeta nya buruan imahna loba runtah ya. Anak-anak, artinya apa? Ada yang tahu nggak buruan imahna loba runtah? Iya, halaman rumahnya banyak sampah. Ya, jadi loba runtah itu artinya banyak sampah. Tuh ya, tuh barudak tingali lamun imah anu loba runtah pabalataknya. Oke sayang, mudah-mudahan ieu jadi pengajarannya. Imahna kudu dikumahkeun lamun loba runtah. Oke, kudu dikumahkeun coba sayang. Kamari tos belajar tentang kumaha cara bebersih imah teh. Nya disapu nya. Pokoknya dipel, lamun jero imahna berarti dipel, lamun di luar di buruan berarti disapu ku sapu nyere. Pinternya barudak. Oke sayang, nyaritakeun gambar anu salajeng. Taram. Nah iya gambar anu pamungkasnya anu terakhir. Nah, coba caritakeun ku barudak kaayaan di jero imah ieu. Ini ya, Bu Guru pasien terangnya, keayaan imahna pabalatak. Ada yang tahu artinya apa?
keadaan rumahnya berantakan ya. Jadi kunaon disebut pabalatak teh sabab tingali aya budakna mamna di mana wae, terus aya nu naon etanya nu masak di mana wae, terus jadi babana udur wae ya, gering ya, bapaknya udur jadi gering ya, jadi tidak sehat ya. Ini menggambarkan keadaan rumah yang tidak sehat. Oke, barudak kumaha nyaritakeun gambar tiasa tos tiasa. Oke, lamun tos tiasa tujuan pengajaran saladengnya nyaeta ngeusian kalimah. Oke, barudak bu guru gaduh contoh kalimah. Hayu urang eusian kalimah babarengan. Nah, nu kahiji contohna nyaeta coba baca bersih. Nah, bersih teh coba aya deui kecapna lingkungan titik-titik. Nah, titik-titikna teh gampangnya barudak tinggal ngeusian anu di eusian kuno kotak hejo. Jadi lingkungan, coba eusina jadi kumaha? Lingkungan bersih. Nah, gampang kan? Jadi lamun aya contoh di luhur, urang tinggal mindahkeun eusian contoh nu di luhur ka handap. Coba contoh nu kadua saha nu bisa ngeusian. Nah, ieu aya kecapna seger. Di handapna aya kecap oge angin ngahiliwir matak. Titik-titik kana awak. Coba saha anu bisa ngeusian kotak anu kosongna. Ya, jawabanna seger. Ye, gampang kan ngeusian kalimah? Iya nu aya contoh. Oke, sayang. Alhamdulillah materi poe ayeuna barudak atos ngartos sadayana. Mugi manfaat ka sadayananya. Nah, tugasna bu guru naonna poe ayeuna nyaeta kerjakan di buku paket Widya Basa Sunda Tursina kaca 71 ti nomor 1 nepi ka 10. Oke? Sayang, patepang deui mugi-mugi urang di kesempatan salajengna mugi sehat-sehatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.